nyaon teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya la nazara qalbuka ila Allah, niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beuteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles, seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beuteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih, teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci, taharatir ruh wasafail qulub, nazara qalbuk ilallah, ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum, puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun, menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leuleus, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae, saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hukum puasa turun ayat eta teh taun kadua hijrah, sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah taun kahiji macan aya puasa, taun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, jadi diinstruksikan puasa tahun kedua. Sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot, tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe. Pikih ceritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun ge lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum kaparduanana, lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna.
Nah diijmakanlah ku ulama ditinjau tina ayat kemudian ucapan Kangjeng Nabi jadilah sebuah ketentuan hukum ialah fikih wajiblah puasa syarat sekian rukunna sekian pembatalanana sekian ialah hukum tina hiji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna asbab wurudna teu nyaho asbab nuzulna teu nyaho kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah tarima asak bae geus urang mah ijma ulama mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama boloon bohong deui jana dek dang tibana atuh jama maca Quran ge hese maca hadis ge atuh hese nyana ge sabenerna mah hate leutik mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU sakitu doang gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah urang-urangan urang menggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun imam kitu Syafi'i ambu make Syafi'i lah hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah eta mah pokona mah mazhab anu opat mah mudawan silakeun tamang geus baik dek make nu mana-mana ge acenah urang mah dek pindah-pindah bae kumaha pindah-pindah teh poe ieu puasa teh dek make Syafi'i isuk make Hambali engke poe ka opat make Maliki poe ka 5 mah poe ka katilu make Maliki ka opat make Hanafi balik deui ka Syafi'i atuh bae becus mah aduh apa eta habis Said Maliki mah kan mantag disebut Said Maliki eta teh nyana teh mazhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i kadang-kadang sataun make Hambali kadang-kadang make kitu Hanafi kadang make karak Maliki eta teh kumaherna dina mazhab maher dina mazhab urang mah urang ye urang hebat urang mah teguh dina Syafi'i bae wajan kuku mah Syafi'i bae urang geus kapepet-pepet ka karak geus kapepet ka karak urang neangan hebat sebenarnya ieu nu paling hebat bah nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge urang Mesir ge urang Mesir anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah tak angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i pajar pinter horeng nyahonangan eta tanah ya Allah ya Rabbi urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung lantaran naon ieu kumaha toapna lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh lantaran toap kemudian batal lah teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae masa kitu sih sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu ieu geus teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal deui kajian kumaha ge gampang kos kitu mah urang taklid ka mazhab Maliki taklidna tira sapaket taklidna teh kuduna wudu jeung toapna toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap kos kitu mah hese cenah sia mah dibere babari ge hese kana bae yo geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah engke toapna toap Maliki jang nu bodoh masalah jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese kana bae aing mah cenah kumaha aing belos kumaha siapa ya tuh geus kumaha siapa nu bodoh mah geus lah cenah pangeran mah tuh geus ngahampura bae ka aing mah aing ku daek nage ka Megah geus pohara sakeuna geus moal ngadengkeun kiai ngeribet jagna teh atuh masalah tama ongkos jelema anu ieu teh anu kompetisi gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ieu baheula ieu mah carita akhirna ieu masjid kan deukeutah atuh kan dirinya make promosi woi dulur maningan ke masjid ieu anyar cek ngeunaheun dipake nage al jadid ladid walau kal hamid pan kitu amat
tah ieu ngeuna ieu ge sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu cak ieu ka dieu cak ieu terus we kompetisi woi mendingan ka nu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun sakeuna tolol teh jelema ya pokoknya sholat kanu itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae sakeuna teh masjid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup sholat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya sholat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal sholat bae teu kudu wudu ngeunaheun sakeuna pada tah hese tah kos kitu tah nisbat di nu bodo mah ieu ge kitu toh padahal mah gampang kurang wudu kuarieu nih taklid ke Madam Maliki kurang belajar wudu Maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah beda nah nya nama ieu na doang urang mah ngusap sirah aingna nama dikumbah nu mantaknya nama kumbah ge kitu lang zet ka di kana sirahna beres jadi geus ka dituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab Maliki mazhab Hanafi nyan Hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wah beh Maliki atuh ngahaja haji pendi masalah wetek teu batal masalah wetek teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah nah urang lamun bisa mah geus bingung nah ulah ge talpek teh kumaha nah pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi Maliki kabeh batal ngising batal ulah kieu geus aing mah pas hitut aja sia batal henteu cak sante cak Hanafi hitut batal cak sia sia mah Hanafi urang lembur sia meureun itu batal kabeh lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atau mimisan atau titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal hebat nyana tetep sia batal tah kaluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh kira batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang kaluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kunaon balik deui ka Syafi'i ieu kudu kumaha ni malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang sama kos kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki gae geunang justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gusdur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya kepiraon-piraunan pan urang mah. Mana kepiraonana kunaon sia teu nurut ka aing eta piraonna. Ge urang mah ngaji teh lain titah nurut ka urang Allah. Geus sakitu. Ketika teu nurut ka urang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere pan blon eta sabalikna wali urang mah batak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum wasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna. Laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah. Niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang,
hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Sebab tina ngalaparkeun beteung, ngaleleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyahojati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang. Siksa awak urang ku urang, beteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih. Teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci. Taharatir ruh wa safail qulub. Nazara qalbuk ilallah, ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun. Menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah, maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae, saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh beteungna ku urang di laparan, awak leles, mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi, kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya, "Siapa puasa?" Puasa. Dahar atuh embung, kurang sieun. Sieun ka saha? Ka Allah, besi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngalempre, bae sia geus teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beunta. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha? Sia kunaon lapar. Naon kitu ngaranna nyang heue bae. Lapar. Emang kunaon puasa. Atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam ku urang dideuleukeun bae. Deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh, setengah jam di gelas geus dikirkeun bae gelas. Sia naon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger sagena. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nu sugih nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum.
in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik tersiplin nusugi nususa tetep bae bareng bae bukan masyaallah karim nu paling istimewa la'allakum takun ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh, pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok. Mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum. Zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan? Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak bugina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya, bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah, kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lah jeung Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah, ditongton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kakemu, batin urang kakemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Kitu keneh salat, salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat.
encan salat lamun Ki Haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikat nama sebab teu tanha anipah syai wal munkar. Namun Ki Haji salat tapi masih keneh ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge sebab bunyana bener-bener salat tanha anil fahsai wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunaana kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endeu kira urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi teh. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun geus komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tun teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi norikoh urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayo sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh miceunan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Nah iyalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka teh ngan sakadar lebaran tasek lebaran tasek lebaran tasek. Cek Imam Junaidil Baghdadi ieu nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru. Terima biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta. Pohara jasa muridna ge rebuan kamasyhuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid deui berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala. Cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna rebuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek. Jadi ulah ieu aya ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru di nu pertama. Tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna. Ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia. Nya geus kaget. Urusan puasa mah gampang jak nyana ge orai ge loba nu puasa. Hewan-hewan ge loba nu puasa. Ya es, mun endek berangkat ke Allah, endek berangkat tayang usul ilallah. Ayo ku guru di dia, teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae. Cek di hadapan kiamat. Cek kira teu jadilah, geus jahat eta. Encan ge ngomong aya teu jadi mah geus indit. Ih, pada kanyahoan bae. Aing moal geus indit teu kudu mama moal maksakeun aing. Balik deui bae ka ditu ka sok puasa. Emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa. Balik deui nya kana puasa ka ditu teh.
Nya di jalan ge geus puyeng we nya Ji. Tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya. Ieu aing dek balik deui nyahueun cek nya. Nah, ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da kana puasa bae. Datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu. Ka ditu deui balik deui ka ditu. Cak gurun sok puasa teh. Ulah ka dieu. Ayo ka balik deui ka ditu. Sebab siama wusulna bakal di ditu lain di dieu. Ulah di dieu. Siapa ngan nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan. Ye, aing ka ditu dicarakan ka ditu dicarakan. Wah, sakena ieu teh beres si kos ge. Ayo ka ditu lanjut. Ulah di dieu. Siapa ngan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah siapa nurutan teh ka makhluk. Teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah. Allah nyana geus terniang-niang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka jeung geus kieu bae kiaina. Ayo sia geura ka dieu. Hah? Ayo sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, sakira ieu. Teu beres ieu urusan ieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Neuk dihideung neuk dibeureum ku mama bae. Pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah deuk kumaha pokona mendeuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Heh. Salah sia ibadah kos kitu. Geus kumaha bae cek kana kula. Dar. Dahar ngana. Mus dahar. Nambah. Aduh mama. Kede nama baca dak wali bae masih bekede. Nah itu nusun. Ya udah. Geus dahar ke pondok ke sore-sore. Nah, dahar. Dah, nya dahar bae aing irah dididikna cek ieu. Dahar terus-terusan. Turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar. Sore bang dahar. Kabelah dieuna. Terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem, eleh careuh mah. Aya nya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna aya potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae oh cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar sia mah dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junaid ambo yak jana ieu jasa ieu boga guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah mah carang dahar dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang je cek nya aya aing si kudu kumaha ieu teu dahar salah
Korenganan kos kitulah guru mursyid mah. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa. Puasa naon hizib eta salah moal wusulilallah. Sia naon ieu puasa. Puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta. Sia naon ieu puasa. Abeh naon dagang abeh laku. Puasa-puasa teu beres. Etalah puasa-puasa fikih. Puasa-puasa zahir, puasa batin mah Allah. Hiji be. Kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh. Cak guru Ki Junaid. Allah nitah nangan Ramadan doang puasa. Salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah. Adapun puasa-puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ndak dituturkan itu mangga Kangjeng Nabi. Ndak teu bae langsung ke Allah mangga. Nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang. Allah tah manunita. Iji. Saja nama Kangjeng Nabi. Matak sian deuk puasa ka Allah, deuk teu puasa ka Allah. Ulah nurutan guru. Ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae. Beresna sia kajen hukum. Allah. Ulah sok nurutan manusia, ibadah satungtung nurutan manusia, eta mah ngaranna ibadah zahir. Ibadah batin mah hiji Allah. Sia kajen guguru ka mana Junaid? Lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah. Hiji be Allah, puasa cak Allah, teu puasa cak Allah. Kukumaha ge cak Allah bae, ge geura tereh geura ge. Ge geura ge tereh ge. Hayo. Dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid. Lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram. Begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu thawaf. Di dieu teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab. Tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul. Yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Junaid. Tah qalbu teh eta teh Baitullah, puterkeun ruh maneh di Baitullah, jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh. Ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid. Sok lamun urang deuk ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa, kudu make kendaraan ka ditu, kudu make paspor, kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah. Maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah. Asal bisa. Sok. Berem sidakep cekel hate, cekel galbu. Sok rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan. Wa tahhir baiti lit taifina wal akifina. Sok bersihkeun ku maneh hate maneh. Ulah aya nu narangtung di jero hate. Tahhir baitia qalbu. Sucikeun lit taifin wal akifin war ruk'is sujud. Ulah aya duniaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan. Bersihan toapkeun roh maneh di dinya. Moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura ge. Teu kudu puasa. Dek puasa mangga, dek dahar mangga. Beda horeng perjalanan batin mah. Urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan. Melalui fikih. Tadi teh puasa umum. Kuari urang naik ka puasa khusus. Ilukeun raga urang puasa. Lamun tadi teu dahar, teu nginum, teu jima, kuari raga urang pilukeun puasa. Puasakeun mata, puasakeun ceuli, puasakeun irung, puasakeun sungut, puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku. Sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambe-ambeuna, ulah salempang-lempangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa, puasakeun raga urang. Ilah puasa khusus, puasa para sholihin. Urang lamun geus datang kadinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah siapkeun ti kuari
jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kadek panggil ke orang pemajikan lamun orang mama sini sini duduk sini lamun orang lembur mah nyai kadek nyai diuk di naon aki nyai jeung aki ieu dek bulan puasa kakak yang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakna kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunah tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobok tah eta kan ngeunah kitulah para solihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa mana puasa sok ayo laksanakan nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggesa puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebal nyana diuk di dinya mun teu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema mah teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mah aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi ini aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak ngil mah kos gitu ya tawa lain urang gajaran kos gitu teh ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing sih didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis iman henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang ada mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal wusul ilallah nya nama dahar bae ka dituna
artinya dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar, ilaha dibutuhkeun nginum. Eta lah nu diparentah ku Allah. Ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu. Ketika orang haus israbu wala tusrifu. Ketika orang tuduh sare. Eta lah sesuai jeung perintah Allah. Asal urangna asa diparentah ku Allah. Usul duanana ilallah. Tinggal urang bedek milih nu mana. Nek puasa bae mangga, nek dahar bae mangga, asana urang memilih nu dahar bae. Untung nama atuh beteng jebak gusul mah henteu. Nah, puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima, raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima, raga milu puasa. Puasa solihin, puasa khususul khusus, golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima, raga milu puasa, celi mata, celi irung kabeh milu puasa, golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah. Lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah, yang ceurikan poho ka Allah. Masyaallah kan. Kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah. Tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima, raga urang pilukeun puasa. TV ku urang ulah pati disetel teuing, HP ulah pati diumbar teuing, ubral obro anu teu mangpaat, maksudna teu mangpaat, aya mangpaat mah pek bae, mangpaat keagamaan rohani urang. Kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah. Dula deuleu urang sing hade. Ieu mah lain, makin bulan puasa makin menjadi-jadi. Asal jam 5 bae euy. Iyalah. Neangan burit, caknya nama burit di teangan datang meureun. Padahal mah teu di teangan nya datang bae. Geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali, coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah, berarti 10 poe sakali, 22 kali 30 kali. Ge kurang diplot. Eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali, peuting sakali tamat Quran teh. Berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat, mantep jasa. Urang ngan bisa dongengna doang. Kuari ge Qur'anna di mana karanya? Encan kanyahoan di Qur'an ya. Leungit Qur'an. Masyaallah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Etalah bag-baganana fikih. Aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa. Sebab naon? Ngabersihan galbu, nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun, berarti urang kapanggih jeung jati diri urang, yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, dibere tabah, dibere ngeunaheun puasana. Tinggal tanggal hijina iraha kiai. Alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang, ngitung-ngitung melalui hisab qot'i, termasuk epimeris, termasuk hitungan jenis. Ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna
luar biasa aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji kemudian di daerah urang dan ti kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik Masya Allah mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun ti mimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik jadi luhur bulan jeung gede insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas itu papih gitu kene kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa lamun teu aya macam-macam lamun teu aya unsur-unsur ti nagara surah guru geus kadege bae papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang abah di dieu lamun urang nakwim menang 10 derajat engke ka ditu selama 10 tahun kurang lebih bakal akur bae Ramadan teh Sawalna naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur geus coba ge urang cirikeun teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame di samping rame indah di samping indah ka dituna bisa jadi dukun ieu palak ge kos kitu tah geus urang geus ka dituna leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan nge lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah mah kumahanya bae geus nah tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab selalu kitu bae nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab moal bisa ru'yat tanpa hisab lamun urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kukumaha ge sebab naon sebab ru'yat hese hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab iyalah Baghdad seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae negara memutuskan ru'yat sebab sumul li ru'yati wa abtilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab teu bisa teterlengan ru'yat haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah ulah aya bayaran geus urang kuari manggeus husnuzon mana bae silahkeun nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha
Kulama teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid, nyana guguru ti Ulug Bek, nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula. Ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam, di Jawa Tengah jago palak nu make sulam, di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam, aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan. Ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Ieu ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu, ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah, lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat. Geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae teman guys. Loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang. Padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan. Alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis. Bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate. Salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal waga ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waga ka Cilongok satungtung aing make duit bang Haji bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang henteu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok aju mantep sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna
aing teh yakin jasa bakal ka surga. Boh cenah so amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok. Mun dihareupeun Allah aing teu. Ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat, mengenal Allah melalui thariqah, kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna. Salila satahun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura. Kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna dupang bagus dah disiapkeun. Keutamaanana keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising kieu di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing aing mah ditu deuk kitu bae sih urang keneh tah sia kurang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula masa kadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama deuk mere bae besi emas-emas mbak-mbak deuk balik ka Jawa Tengah balik ka Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna acana berangkat di dieu tanggal 28 macet deuk ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazak acana moal balik ka ditu moal di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa geus deuk balik ka Bandung di Bandung ngazakat deuk balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat acana kieu bae ieu mah deuk balik ka Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol tama budak blon atuh tah mah zakat tetep iraha wajibna ngazakat pas malam takbir malam minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon acenah deuk kuari bae encan encan kuari encan langsung puasana ge encan encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid endeu ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina baju hina sepatu hina mobil hina dunia hina lantaran rusak nu agung mah Allah urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu akbar memeh ka masjid ngan hese tama kos kitu mah ja imamna ge geus diheula ka ditu pan make samping meneng ti bupati pan imamna ge atuh aduh eta imam blon nah mending peting bae guys peting bae guys daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim
innamas shadaqatu lil fuqara fakir bikeun ka fakir miskin bikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang mah perang lagi henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener li'ilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon kumaha cenah ku ari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat ai pamarentah teh asupna kana naon amil ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan tukang dua tukang nyokotan nomor katilu tukang nulisan nomor kaopat tukang ngabagikeun ta eta nu kitu ngaranna amil berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae anu ngadata kudu aya kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog kemudian nu nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat rekrut sageus teh direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakatna bae setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang kamu sholat teu meunang cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg apa masalah ieu mah nas Al-Qur'an geus urang daripada cangcaya mun ka pamarentah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeunana ka BHS dibelikeunana ka Atlas dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana lain ungut-ungutan sia kabagian teu aya henteu laporan ka ditu abeh asup golongan Golkar nah kos gitulah jadi kurang sreg fitnah urang lamun kos kitu ieu mah keur bener ibadah beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mangga urang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrofkeunna lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna teu masalah kula mah ngan nuduhkeun doang mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir kadang aku jelis ya aing baca kitab atuh je emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah bawa ka dieu sabaraha baca kitab aja dek diangkeun dijual ku aing sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah harumpak nas baca Fathul Muin kurang kumaha eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan nu matak lain lalagaan kumaha eta teh geus ditasawufkeun hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf lain lalagaan nu matak ke masyaallah aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing
sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqna tuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun Ki Uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah Ki Uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan. Ente ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu. Hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha atuh ka ditu kabeh aing mana batur. Hook maksud aing hook sia mah salapi katadina menang ila manalaw atuh amilin. Baru sama teu amil. Menang kitu tah ngaji. Kadenge ku ceuli bae tah jatuh mana we yatun. Ieu menang teh urang ngomong deui. Baheula kan sorogan kos kitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain naon lain hook. Masyaallah nu geus ge ajur. Ajur tah ieu mah maksudna lain. Ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa. Ngadengekeun tuh budak magang ngaji cenah aya 20-an. Alhamdulillah ti lokal mana nya magang ngaji senang hate. Barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses Jaki sial amat. Maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah. Nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae tok aing teh lain syirik emang kumaha kitu. Ye tuh hok biasa. Ye barang sana. Bahasa Ki Soleh aya beta. Barang sana. Eta ku hok ulah jadi kos kitu. Ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana geus jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama. Teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana. Kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat, aya zakat tarekat, aya zakat hakikat. Haji, aya haji syariat, aya haji tarekat, aya haji syariat. Panjang teh ini mau dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi, zakat ge moal henteu kitu, ngon leuwih rapih jasa. Ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah. Masyaallah hiji beres tah siga dek kaliwat awas. Kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis Tajul Jamena panjang teuing tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung katilu peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sida Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing duduiteun amat cek kiai emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sida Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi beusi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke kadituna teu kuat. Engke tahun 2012 bae urang Cikupa teu karuat teu. Urang Cisoka mah komo. Urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang. Eta kos kitu. Ya mentak ituan itu sabaraha? 20 sarua bae. 23 jeung witirna. Mantak pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna.
cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskan moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta titah nuturkeun nu 2 titah nuturkeun nu 4 ku buah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 13 nah moal lah moongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu nabe tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari nu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya neuk ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos hitu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing nya jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah itu tanggal 8 biasanya minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian itu kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae artina ngomong sangeunahna sangangna sacablak da eueuh maksudna naon hiji sakadar maksudna akrabat kedua sakadar deudeuh jeung nyaah andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang tata kurang titi kurang merenah di hati eta hampura insyaallah insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui jadi urang silih hampurakeun
dina sajerosa tahun kula santri kula anu sogol keluarga kabeh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ila ruhi ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ala barakatuh tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi jami' masyayikhina wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddi ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal dal dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah
azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang tutup sementara kemudian bisi aya nu reksa salaman nu rapi ti dieu ka dieu keur teu na geus komo jauh mah insyaallah sarua bae ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alhu awsilan li thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma dzakarnahu wa ma sabahnahu wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mufratan min hubarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa dawlatana qa'imah wa auladana wa talamizana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana imanana wa rizqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an tablugha rahmataka rahmatuka ahlun an tablughana ya Allah wasi'at kulla syai'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma ya qadiyal hajat Allah